Tuang nikmat dengan budget 18.000, tuangna babarengan sareng keluarga. Assalamualaikum, patepang deui sareng video abdi. Teman-teman di dia tanya urang masak seperti biasa dengan budget 18.000 tapi nikmat. Tadi dia urang siksikan heula si kangkungna terus etagenkeun ka telna bere minyak sauprit kade tong poho tak abuskeun heula si bawang bodasna langsung gebruskeun tah si kangkungna. Langsung oge dikasihan bumbunya eta teh si royco. Cakacek sakedeung. Sabari nungguan si kangkungna asak ieu teh abi teh bari matikan cengeknya urang nyambel goang wae ngarah praktis. Teu loba itu inihna. Tah di dia oge si kangkungna teh entos asaknya teman-teman tuh ku abi rek dijahitan di kana piringkeun. Tadi dia orang lanjut wae nya tagenkeun si teflon legendna tah asupkeun oge asina. Sisikan cengekna ngarah teu ngabaleledugnya pada saat digoreng teh teman-teman. Di dia ge si asin teh geus gogoakan hayangeun dijahit datos asaknya lah langsung we ku abi teh digebruskeun oge tah kana urut asin si cengek teh. Lanjut direku si cengekna nya terus teh tong poho dicaian saalit ngarah teu nyeri angan cenah cekolot mah. Tah aya nama urang lanjut kana mamna nya teman-teman. Tuh ieu dina piring abi menika tos komplit kieu aya kurupuk, aya jaat, aya asin, aya jengkol, aya leunca sareng sangu oge. Hiji deui si sambal henteu kasebut engke bisi punung deui nya si sambalna. Alhamdulillah meuni nikmat pisan komonya dituangna teh babarengan kieu sareng keluarga. Tuh abi ge geus nambah deui ieu teh sanguna entos 2 kali nambahnya teman-teman. Saking ku nikmatna duka teuing gembul apa beuki ieu teh nya abi teh dinambah deui teh. Pokona mah hatur nuhun ka teman-teman anu tos nonton video abi dugi ka selesai teh sakitu wae video ti abi nya. Assalamualaikum.